Bapak boga 3 budak keur ngebon. Nyaeta bapak anu kacida tanggung jawabna jeung kerja keras pikeun nafkahkeun 3 anakna jeung pamajikan anyarna anu jadi egois. Di kampung situ bakal aya acara Isra Miraj ngan kulawarga Abah Edi anu teu acan mayar iuran. Acara eta kusabab artosna dianggo ku anak kahijina pikeun ngageuleuh barang-barang anu diperyogikeun. Assalamualaikum. Ayo nong itu Pak RT. Aya abah teu. Bawa can balik. Rek nage duit yang rajaban Dipake keur mayar acara rajaban teh dipake meuli krim perawatan rambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon, Bah? Nuju ngomong Haji. Oh, nya. Nya, Haji bade ka mana? Bade jarak kaki. Oh, jarah. Nya. Nya. Oh, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Iya cantik abah karasa. Aduh. Nangis mau bener perlu balik ke imah. Aduh balik imah. Aduh. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Uwi Bah. Ya, antos ieu saking kerasa. Oh nya atuh gara balik Bah. Ya, ya. Aduh. Makan. Ya Bah, cengna. Oh nya, neng neng. Ya Bah, sorry. Tuh. Neng kenal gitu ya neng. Ke skincarean Bah. Bah bieu Pak RT ka dieu. Naon dia PRT ka dieu? Nagihan duit jeung rajaban. Pan, aksesnya terus dipasihan kan neng tadi. Duit tadi pakai ieu. Daripada main gitu, neng tadi belikan jauh yang bisa meren canet di imah, mendijualan teh bisa ngasilkan dari duit neng mah kakak dia belikan kan gitu. Ayo naon sih teh garang neng wae nya, era tuh kata tangga. Iya. Naon neng? Iya makanya neng kita jualan jauh si Abah. Atau harus oke si abang minta neng jualan, pada cicing wae teparugu di imah. Emang kunaon? Atau alus abe dagang nang duit bisa engke meuli skincare di duit sorangan teh mentak ka kolot. Atuh pan geus sawajarna kon mere duit ka anak di pada mana main game wae. Atuh sawajar nage teh bisa kitu atunya main teh geus umurna geus kolot. Oh geus garang-garang makan teh. Udah kaneng riun. Kumaha maneh we? Ya Allah, boga budaknya menikah deket teh atuh. Kacida ka bapana teh. Tuh yang aku di lokasi lagi di mah tadi si Nenggis mengirim apa yang tadi cocok sendiri. Neng Marni. Tulan Bah. Iya tadi pan PT nyokot ieu kakak dia cenage di tanah jawabannya asisten ke. Langsung merah duit ke budak, bisa dipakai mau aneh-aneh. Terus we Bah make duit mari we Bah. Ya tuh nya, oke pastikan kembalinya ke Pak RT. Oh nya Bah. Ya. Pak RT datang di ka imah Abah Edi jeung nagih duit rajaban deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ayo Pak RT duit ti Abah yang lagi apa? Oh nya, nya neng. Ya sanggini. Assalamualaikum. Isukan Rajaban di kampung situ dimulai. Saat malaikat Jibril membawa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, semua para anbiya dan rasul bertanya-tanya, "Ya Jibril, Rajaban beres babaraha bulan kemudian Abah Edi gering ripuh. Ya Tumi, William. Bah. Minum obatnya, Bah. Buru cari sadar. Akhirnya Ustadz jeung Pak RT ngalongok ka Abah Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana cari? Nya. Cari apa tadi mungkin tas pada dinten? Terus 3 bulan Abah kieu. Oh iya. Astagfirullahaladzim abah, tunjukkan abdinya. Asyhadu alla Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah.